Sampurasun dulur-dulur anu di lemur, baraya anu di kota, wargi-wargi anu di bumi, cunduk karena waktu, ninggang karena mangsa. Ayeuna urang tiasa patepang deui dina acara DHS Dongeng Heureuy Sunda. Diasuh ku Sim Kuring Mama Arif Hidayat, kalayan ngabantun carios. Judul carita Rasa Cinta. Si Janoon anu harita geus nepi ka terminal Baranang yang Bogor. Sanggeus turun tina bus, terus limpang ka tukang asup ke terminal angkot. Barang nepi ke terminal angkot, kadenge aya nu gogorowokan kieu, barang liang herang, barang liang herang, barang liang herang. Si horeng teh calo kurneangan penumpang anu jurusan Sinang Barang leuwih liang Ciherang. Si Janoon sanggeus nanyaho, terus lempang ka handap anu ngagebros ka Jalan Malabar. Tidinya turun deui ka handap ngaliwatan Sasak Gantung, Jamatan Gantung. Si horeng arek silaturahmi alias anjang sono ka monitor urut monitor dongeng atau pendengar dongeng Elpas di Pulau Gelis. Sigana bangna disebut Pulau Gelis teh baheula na ieu baretona eta tempat teh nu dikulingan ku sungai, ku walungan. Lokasina teh siga pulau, aya istri juga nama Gelis. Eta tempat teh dugikeun ka ayeuna disebut we Pulau Gelis. Alah, sanggeus nepi ka imah monitor dongeng, terus si Janoon uluk salam. Assalamualaikum. 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 Tapi teu aya nu nembalan. Kemananya? Atuh si Janoon uluk salam deui ku bahasa Sunda Buhun. Sampurasun. 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 Bari keketrok. Beuh. Kamananya? Punten. 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 Kemana ya? Celengkeung deui si Janoon uluk salam ayeuna mah ku basa Indonesia. Perbese.
permisi. Sepada. Tapi kekeh teu aya anu nemalan. Kemarananya? Kebeneran aya aki-aki tatangana ngomong kieu. Keur karosong. Imana ujang? Keur kaluar heula siga nama. Keur ka pasar Bogor. Cek eta aki-aki ngabejaan ka si Janoon. Oh, pantesan atuh. Kita tadi abdi uluk salam. Gaya nune malam. Alah, bahatunya. Jawab si Janoon. Ngerasa hanjakal, pedah henti kapanggih jing monitor dongengna. Padahal geus kangen pisan. Sono wireh geus lila pisan tarapanggih. Alah, aing saya ya wae. Dasar sigana mah geus kontak batin. Amat torojol teh. Hiji istri ngalangewar barian karibungku babawaan sigana mah bener atos balanja ka pasar Bogor. Eta istri teh melong we ka si Janoon siga anu teu wawuheun. Malum geus lila pisan tarapanggih. Atuh geuwat si Janoon nyarita kieu ka eta istri. Hilap deui nya. Hilap deui ka abdi nya. Abdi Janoon teh geuningan tukang ngadongeng di Elpas. Astagfirullahaladzim. Ieu teh Kang Janoon anu sok ngadongeng di radio Elpas teh. Sumuhun. Alah, nanawi teh geus maot. Alhamdulillah hirup keneh, Neng. Aduh. Meni teu kira-kira nyangka geus maot. Pan lawas tilawat tara tepang tara penak cek nu bohong teh mah hampir 100 tahun teh penak. Kamana wae teh Kang Janoon? Cek eta istri nanya ka si Janoon. Atuh geuwat dijawab ku si Janoon. Biasa we ngalalana di alam gaib. Manya aya wae manya di alam gaib. Lah di dia tuh ya ngobrolna. Ayo orang kalebet bumi. Cik eta istri ngajak ka jero imahna. Bari muka koncina jetrek. Sanggeus arasup ka jero imah. Terus si Janoon diuk dina kursi tamu. Ari eta istri monitor dongeng Elpas teh ngareos ka dapur mawa cai jeung susuguhna
seperti ulen itu di Bogor mah disebut teh oli. Terus ranginang, aya opak, aya buras, jeung sajabana. Tekung silila kadenge di luar aya nu ngajentreng jeung nyanyi. Si horeng tukang ngamen nyanyi nate kieu, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Atuh gewat anu boga imah buragiru keluar nyamperkeun ka tukang ngamen bari nyarita kieu, maaf tukang ngamen, yang punya rumahnya lagi keluar. Cek nu boga imah alias eta istri ngabohong, ngadenge kitu eta tukang ngamen neruskeun deui nyanyina kieu. Perasaan tadi ada ke kamar pakai celana. Atuh eta nu boga imah alias istri nu monitor dongeng teh anu meuni colohok bengong kageteun pedah tukang ngamen nyahoeun dibohongan. Atuh daek teu daek eta istri nu boga imah teh alias monitor dongeng Elpas teh nyokot duit langsung dibikeun ka tukang ngamen bari ngomong kieu, dasar tukang ngamen pinter nyaho wae dibohongan tah cokot duitna sebal nyahongan dibohongan. Akhirna pengamen alias tukang ngamen berhasil menang duit gara-gara ngalagu atau nyanyi rasa cinta. Atos nase cag urang cekapkeun dugi ka diri lah. Insyaallah engke urang lajengkeun deui dina judul anu beda. Ulah hilap, subscribe, like, komen, share. Mio.